daripada sholat teh inget ke Allah mendingan nagog inget ke Allah. Perhitungannya kok gitu. Sholat lalu kocak sholat tahajud Allahu akbar assalamualaikum tahajud Allahu akbar assalamualaikum karena kerek deh tamat tahajud TK apa bos gitu. Apa nu dimaksud sholat teh inget ke Allah? Kuari kurang keur wudu endek wuduna bae geus inget ke Allah. Mendingan teu sholat tahajud daripada sholat tahajud cukrut trut kan wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah. Cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah. Cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah. Cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah. Pada takunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah. Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak. Jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai'. Jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah. Langit jeung eusina nangieun Gusti Allah uningangeun ka langit jeung eusina. Bumi jeung eusina nangieun Allah uningangeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah. Nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh. Jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah. Nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin. Pangeran seluruh alam. Nunyian kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah. Nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur neuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuan jam bae lapar sakeuna nyahoan aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan. Aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan. Aya anu aing mandek ngaji bae menghindar beusi aya anu nagih Allah nyahoan. Kajahoan kabeh. Aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun. Aing daripada tinggalkeun mending ngaji bae nyahoan. Eueuh nu teu nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan. Kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh. Nu mantep lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah. Nyahoan Gusti Allah neuleukeun Gusti Allah. Insyaallah sieun ka Gusti Allah. Sieun ka Gusti Allah. Tak aya bet tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah. Kudu sampaikeun ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah. Urang teh boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah. Lamun datang tak kadinya rasa urang, wah geus ibadah bakal lazat ngeudah ibadah. Jadi orang dek ngala wudu helat diu pada hareupeun cai bari tafakur. Aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah. Aing bisa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah. Nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah. Aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah. Berarti Allah khaliqna. Setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah. Aing diuk di dieu ge ngagerakeun Gusti Allah. Urang deuk ngalawudu teh kos kitu heula. Atuh lamun di Mekah mah urang bisa dijorogeun batur. Di antri pan ngalawuduna. Ya di imah heula bari tafakur. Kayak geus bisa mah geus bisa.
sakilat sakit ya muncan bisa kos gitu nago gue orang di luar cai cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun da tadi wadahan ija heuh dasar aki-aki atuh wadahan atuh susuk ngomong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngagantung atuh wadah celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadengekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti. Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadengekeun suara Gusti abdi. Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung ieu pake napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap ieu teh oksigen angin teu kadeuleu ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunanan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleu ku mata abdi tapi lamun make mikroskop membeureun angin kadeuleu jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi dicium bae terus hampura bae Gusti tuh urang rek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawudunan ya atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitunganna kos kitu salat ngawuduk kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum tahajud Allahu akbar assalamualaikum kerek deh tamat tahajud TK pamah kos kitu apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku ari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ampura Gusti sungut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang tah eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti hampura Gusti sungut ieu tah eta cenah makanan inuman ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pancet tadi ge wa khalaqa kulla syai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti Gusti mah maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun
seakan-akan Junaid udah sih udah sarua jeung kos kitu teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi lu rapih mandi dah manusia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah dek tahajud sorga sia ulah sok tiris awas ya ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut itu tiris Gusti haneut tiris ya sales mah sia isukan tuh bener isuk-isuk ngingsek tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakumaha tadi tafakur gas kamu salah musalah Allahu Akbar nu pae karena tadi keberang nyatabrakan pae sok buka pocongna di kaca teh lagi sholat tahajud dia ya lah teh kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan tadi tahajud cepet awat lo ngomong aya pocong kadeuleu bang encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lu ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh waqalakum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sieun tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nangan gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup yuk aing salat goda aing usya moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong dieu teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroy ganda roba-roba pan setan kakara kos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah indit deuen teu asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit teman kos kitu ge jelema ti tanganterkeun bibina teh apaan sia kada anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumpur itu oh jauh bibi ayo berangkat di atas maghrib anterkeun bibi balik di ditu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek ada parangsan aing teu bisa babacaan beneran larang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun fuh aya keneh bah
manjur parang sana aing deui beredanan babacaan aing dia Yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim Yasinul Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ma turut tuh aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun fuh gimana jublek gede bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajublek gede tolol meureun dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih kene can ini kene ja biasana ku ayat kursi ge hiber leuwit padieuh henteu datangnya na kadenya cakal bah sial orang takal kadong di kapur Masya Allah atuh bahasa Quran ge moal leungit ceknya katipu aing orang dek Agustus di kapur kamu mau bisa ku babacaan sama kos gitu mal ngajublek bae goblok aing katipu ceknya Lajak du borangan mah sok kusorangan kene, kusorangan. Sabenerna eueun naon kusorangan kene. Ngajurig-jurig teh padahal mah eueun naon, borangan teh kos kitu. Hogas kieu jelema de kondangan, begitu de kondangan diengke-engke belantaran rada maribis. Aju pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik undangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca kemana pak undangan kayak mana rame cara dirinya tuh undang ayo guys berangkat jana pan asup make batiknya nanti meletas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di deuleu baju teh anu batik teh hiji kotor ieu mah ieu horenganan tadi teh meureun lempang di jero beca pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ka jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih bahkan maksudnya maksudnya saling di jero lantaran deka undangan besi kotor bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batikna dipakai baju putih enggak saja sorban dikalurkeun gede putih deh beres barang datang kan wahajat dibuka ku tukang beca plastikna barang dibuka ke cak tukang beca pocong beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh sakjana saha pocongna pocong tadi make batik cek eta pocong salin di jero beca pajar pocong katipu teh eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae jajadikeun jadi mah keur wiridan we tengah penting maca shalawat ngeunaheun ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina cenah cenah ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu ngeunaheun biasa ibarat teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah asana tadi udah ada 4 letik ya. Asal kelenger didinya. Kerasa. Ah, cagal aing mah dengan goler bae ya. Iya goler dia kan. Tapi terus baik korasa tetap punya anak kieu bae. Datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekeresekan aya keneh bae. Sakira eta jurig dikeur penting can balik keneh bae. Datang ka jam 4 dideuleu ku nyana. Masya Allah. Orenganan ucing plastik dah asup ka dieu. Jadi lempang lah ucing ya korose atuh. Goblok aing katipu ku ucing. Emang nu borangan mah kos kitu.
ulah borangan nu mantak ge biasa bae coba lamun keur penting di dalam aja ucing ataupun berani ye lamun nu beranian mah nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dah sia jeung sieuna aing pocongan ya tampiling sak aing barang set eueuh ieu pocong beneran kagak ada perknya ada di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus ingat ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasih hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing kadang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig-jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nang nyeun Allah aing nang nyeun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti atuh ulah sok silih gitu daun gitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teh bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajeuleuh eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu tak eta ulah boga kasih moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kok kitu bagus ti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu taya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang ka dinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok pesantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa kajen kuku mage tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun ngajina hiji nu dideuleu Allah mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh cara Suriah kuari nu mantak emas murah ge di urang diperkirakeun sampai 300.000 bakal anjlok nah emang kunaon kitu Suriah geus ngajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris cak Inggris masih ada enggak ini lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honora wih tenang aja cek orang Suriah yang penting sekarang beli dulu kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak begitu dibukakan ku Suriah di bangkerat tuh emas kami Masya Allah tambah ratusan ton kakarak dijual 25 ton hayo geura duitan seberapa triliun ka dieu jang perang aing dek perang jeung Amerika
persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker ya kakaraknya ngajual 25 ton di Indonesia guys turun tina 550 turun 530 turun 520 turun deh 480 turun 430 turun 450 ulah waka melimas mantenaran ngajual ulah waka atau diulah-ulah ge aing mah aing mah boga moal meuli moal jadi tegablek gatuh masih turun kuari lamun urang nelpon ka bos mas moal waka dibere can jelas lantaran Surya ngajual deh 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang mas iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa sabilillah gayang Amerika cek Surya basar asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikira tatep bae ulah jadi sasaran Amerika jadi sasaran gayang Amerika jual emas senjata geus disiap-siapkeun kiriba ke Iran geus disiapkeun siap nyana ngalawan Iran teu Iran menyuplai kadinya anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ka Suriah nu ngaran Hasan geus dikirim nu ngaran Husein geus dikirim geus ditagog-tagogkeun ku ari kieu siap dana geus dijual kakaraknya penjualan pertama 25 ton geus dijual batur nu nyahoeun Inggris neuleuh soa neuleuh persiapanana ternyata masih ratusan ton kene geus teh kudu meuli emas komo mas Jawa mah ambalaya dikontrakan teh mah ieu teh batur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapan anak emas dibawaan ku Amerika bensin dibawaan ku Amerika kauyah-uyah dibawaan ku Amerika persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon oh aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu paranti main pepletokan teh naon kalau derewa kayak kene ces modar sia persiapan naon ya Allah Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah dek ninggalkeun Amerika pasti diembargo Indonesia singkat kata siap cek Soeharto di embargo negara orang no problem menang di mana engke rakyat siap di Swiss simpenan negara Indonesia make rumus-rumus tersendiri geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan perhitungan Soeharto seperti apa karena Soeharto na lengser tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss ira cenah kieu urang babarengan ka dieu tangkorak sia barenana sia mah geus ka Gunung Kawi bae guys naudzubillah min atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar tapi kan politik bakos gitu hese jahona urang teh geus lengser Gus Dur lumatak dilengserkeun emang kunaon korenganan jaringan Islam na pohara jasa jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia sengaja ku Gus Dur NU na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina mendunia tuh main di dunia teater Amerika waduh badan intelijen luar biasa orang bahaya Gus Dur mesti dilengserkan amin panggil min sini min nu keluar amin belaraja bukan ini iya para jasa lalakonna lamun kamari Gus Soeharto kurang henteu direformasi urang bakalna beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden bahaya ceknyana sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur matak NU na ngahaja teu diberesan ku nyana sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung di Belanda politikus ulung asup Islam di Amerika sarua bae luar biasa
akibat sabab Gus Dur lain terlalu ngagungkeun Gus Dur perjalanan nana lamun urang maca ke perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur bari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh kuari nu keur berjuang ye aya 3 tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun nu hiji umur 40 tahun nu hiji umur 50 tahun lain lalagan kuari teh nu madak Obama teh mundur ieu waduh Islam wah rajasa lain lalagan Islam teh keur bergerak disingsieunan teroris apa mundur Islam lamun kamari di Amerika dibom Masya Allah lain lalagan mana eta mah keur maraton kelas dunia tuh dibom 2 kali atuh sia mah malah ya kanyaho teh sapiraha dagang dangder doang weh lain lalagan keur gerak kuari Masya Allah nah di Indonesia ge kuari aya nu keur gerak saha kiai ngaranna Junaid unggal negara apa presiden SBT nyahoun nya lagi sarua mah atuh politik bakos kitu ieu politik ieu ekonomi ieu agama boleh lalagan nu mantak tenang lamun engke perang gas panggilan ku kula kade porosotkeun calanana ayo suntik ces pae aya ke ku kula didongengkeun ke aya 4 aya Uni Soviet hiji aya orang Tanzania Afrika berarti hiji aya orang Spanyol anu baheula Spanyol diislamkeun dijajah ku Islam Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ke tapak-tapak na acan lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alpiyah urang Andalus ahli palak urang Andalus ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol beak kabeh tanda-tanda keislamanana ciri keislaman ge urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alpiyah Ibnu Malik kuari urang Andalus aya nu berangkat deui siap tempur deui dek ngaislamkeun Spanyol tapi urang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna dikakapalkeun kabeh puluhan kapal setelah di kapal asup tentara Kristen dipaehan kabeh di jero kapal orok-orok acan lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong bobogoh teu nyaritakeun urusan sejarah Islamna bangsa tolol bin goblok gitu siapa Spanyol teh Masya Allah eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad moal gerak kaluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol ya Allah ya Rabbi urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara Indonesia mah geus tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus teu karasa Agustus camatna ge camatna Agustus lain baris ada ka puncak bego baru lamun ditanya ku camat mana kiai ku camat mana bae ja eueuh ayo mah tulos ieu mah ulah Aisyah teu mah teu bae ngan aing kapanggih jeung camat eta saha ngaranna ya teu rahasia aing teh mah tah tah mah ngagoreng camat bae emang goreng ieu camat bae ngomong jeung aing sia soekeun sia ku aing geus teu karasa Agustus saunanaona Masya Allah nah ieu kuari keur mejana hudang deui di Irak geus aya deui puyeng Obama ceknya iya aing mun dilawanan bae beak di negara aing je kuari bae ge hutangna masih keneh urut perang kamari encan
jam 10.27 11 wallahu alam bishawab.